Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali deh kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak bungkul sareng guru bungkul pamudana tercek. Berarti sekali deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Cekap. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairi khalqihi walituqa. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqil azim. Al-ayah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutamimma makarimal akhlaq. Al-Quran wal hadis. Sadaqallahul adim wa sadaqa rasulun nabiy habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kudrat dan iradatnya kita bisa bertemu bertatap muka di tempat yang mudah-mudahan Allah berkahkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salamnya Allah semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, pemimpin kita, idola kita yang akan memberikan syafaat kepada kita, yaitu Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para atba'ut din, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatul ummah di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alamin. Bapak Yunun, Syekhuna Al-Mukarram, guru orang sadayana nyata ya terbiasa dulu disebutkan namanya diri sopan. Mudah-mudahan guru orang sadayana masih tetap di paparinan keselamatan, kesehatan, amin, rezeki anu seueur, amin. Sareng mudah-mudahan di paparinan kasabaran, amin. Mudah-mudahan Allah muliakeun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Yunun, para tokoh masyarakat, Bapak RW, RT, ibu-ibu, bapak-bapak, terutama para pemuda generasi bangsa, amin. Para pemudi harapan Ibu Pertiwi, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Satu acana sim kuring nyuhunkeun dihapunten saageng-agengna. Abi teterang nanaon jujur wae sugan abi di piwarang persiapan tampil atanapi cumarios di hadapan ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda sadayana. Jujur wae abi teterang naon ciga tahu bu
tahu bu digoreng dada. Nah, akari kangaran digoreng dadakan kadang-kadang enak, kadang-kadang henteu enak. Jadi wayahna lamun masih kuring cumarios di hadapan ibu sadayana bilih ma aya anu salah, bilih ma aya nu teu pagados sareng anu kubribados dicarioskeun hapunten anu kasuhun. Bade dihapunten. Nah, dakangaran lagi dadakan ieu mah desakan para pemuda ieu. Tapi bisa jabadang eta saur Nabi baligu ani walau ayah. Naon cenah ibu? Didangukeun teh kalau nunutan atuh. Tadi baligu ani sekali sok turutan atuh. Baligu ani walau ayah, yang artinya sampaikanlah walaupun satu ayat. Nah, eta we nyadak artinya abdi mah. Da kangarana ge dadakan teu persiapan naon baroraah bukaan. Anu tadi mah balik anu pertama begitu mentek-tengna dina dakwah, masya Allah. Bahkan mantekna dibawa, ilmu nahuna dibawa, terus jurumiahna bahkan ayeuna ngadomana lagi dibawa, masya Allah. Ari abi mah naon namina teh ageng sok teh badana, terus jabri oge buukna ilmuna mah gua masih sakene sakieu masih kene ngeureuyeun. Jerona age dadakan. Jadi teu muka heula kangaran dadakan mah sok sanajan ayeuna ajengan anu gede ge, ketika ayeuna di pasihan dadakan mah pasti anjeunna ge rada ngahulang kudu naon anu disampaikeun. Tapi Nabi tadi teh balik ani walau ayah sampaikanlah oleh kalian walaupun satu ayat. Ayat anu ku abi dina mukadimah nyaeta wa innaka la'ala khuluqil adim. Pedah naon cenah Gusti Allah ayeuna memujikan jeung Nabi teh. Pedah naon? Nah pedah Nabi teh ayeuna seueur ayeuna hartana. Nah ayeuna teh memuji Nabi teh pedah Nabi teh seueur bojona. Nah ayeuna teh memuji Nabi teh pedah Nabi teh ayeuna agung jabatanana. Henteu ibu. Allah memuji Kanjeng Nabi Muhammad teh kusabab akhlakna, akhlak anu agung. Wa innaka jeung saestuna anjeun la ala khuluqil adim, anjeun mah akhlakna anu agung. Turutan kurang dina ayeuna memperingati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turutan akhlakna we hungkul ayeuna mah. Salian ti tina eta mah mulai nalain ge kudu diturutan. Kan ayeuna nu kudu dibahas ku abi mah nyaeta akhlakna. Akhlak ayeuna kanu jadi orang tua kudu kumaha. Nah urang teh ayeuna metaan wae duit jangkota. Nah ayeuna urang teh naon deui atuh hilap deui sebelah meta wae jajan. Tapi ayeuna takdimkeun urang rasa rengkuh urang di hadapan orang tua urang. Minimal atuh ayeuna urang ayeuna balik nyabak kok bahagiakeun indung urang. Nu tadina ayeuna dahar teh jeung cengek deui. Naon cenah ibu? Cengek deui. Ari urang baliknya sok urang teh beulikeun kana daging. Sok atuh kali-kali sabulan sakali mah beureun keur aya keur teu aya duit mah hese mumpung aya rezeki tah. Bahagiakeun ayeuna orang tua urang. Ketika ayeuna terutama ayeuna ka pamuda, kalau ka pamuda. Baliknya mah teh ulah dibikeun wae ka awewe mana teh. Inung lara urang
awewe mah belakangan kecuali eta ayeuna awewena jadi pamajikan urang sakara urang bahagiakeun kadangu jadi inung heula urang nu kudu utamakeunnya bener ibu ayo mah baliknya pak karek ke datang sapoe geus nyebar ka mana awewe hari inung urang ayeuna ditinggalkeun ketika ayeuna indung urang atanapi bapak urang miwarang nanaon urang ayeuna ulah nyebatkeun keula atuh mah kagok keula atuh mah main gamena kagok keula atuh ieu si bebebna keur pecean naon cenah ibu padahal saur keterangan pala duka Al-Quran mungkin terlepas pala takul lahuma nyebut nagi dulu nyebut atuh kamu yuk kela atuh kagok tuh misloba bahasana kela nyebut nagi ulah kanu jadi orang tua termasuk eta budak anu teboga tata krama eta akhlak kanu jadi akhlak kanu jadi orang tua ayeuna akhlak kanu jadi guru terkadang orang sok nyepelekeun karena jasa guru-guru urang komo ayeuna urang akan memperingati ayeuna haul mama Muhtar bin mama Bandi minimal urang ayeuna kusabab ayeuna mama tos ngantunkeun urang ti payun mudah-mudahan mama ditempatkeun dina taman dari taman sebagian surga amin ya Allah ya Rabbal jadi jana kumaha tuh jasana ayeuna mama saking urang ayeuna ngabela kana jasana mama minimal urang ayeuna dina saatos salat kop hadorohan khususon atuh geus langsung khususon wasaikhina ila subaina mama Muhtar bin mama Bandi tah eta ge nepi ayeuna ku cara ayeuna ngabalas jasa kanu jadi mama dateu eta Al-Fatihah atanapi Yasin anu halus mah ari disim ari disim abdi mah saatos magrib teh nyaeta osok maca Yasin teh bibir teh disim abdi mah di pasantren Al Jauhar tercinta saatos magrib saatos wiridan teh osok maca Yasin eta gelap deui atuh lagi loba ieu teh kieu ari dadakan teh sok tara pararukuh jadi ka mana wae nyambung tah abdi mah ku dina hate abdi jujur wae sanes abdi riak mu pribadi abdi mama setiap ayeuna dina unggal magrib selalu nama mama ku abdi dibawa sareng nama Kiai Haji Adang bin naon teh bapana bubun teh Kiai Haji Adang bin saya yang terang tuh maneh mah kaburu sorangan teu di Al-Fatihah cenah akhlak rek nurutan Kanjeng Nabi atuh kumaha ieu teh Kiai Haji Adang pona mah abi we Kiai Haji Adang we terus ayeuna Kiai Haji hiji teh aya satos ieu teh karuhun urang anu dipaku haji teh sanes mama wae mama terutama ayeuna Kiai Haji Adang pokona mah sakur-sakur anu pernah ngawurukan ka diri pribadi ku abi pasti Al-Fatihah kade urang ayeuna ulah nepi ka mohokeun kana jasa guru-guru urang sadayana pasti ayeuna setiap ayeuna keur maca Yasin atanapi kesimkuling karadoro pasti nama mama ku abdi pasti kancana kumargi naon ingat abdi keur saacan masjid kieu batur keur eueuh saha ayeuna osok ujang ka dieu cenah geus salat
subuh baheula mah ya salat subuh geus salat subuh teh tuluy ayeuna isu-isuna ngaji ku mama di papatahan ku mama inget keneh abdi ge dina surat Al-Baqarah naon tanya boleh ya pokoknya mah surat Al-Baqarah we dan kanan-kanan lagi terselami da Yunus juga manusia tempat salah dan lupa tempatna eta mah tah kumama ayeuna nasib abdi tapi kak ayeuna digebuk sabab salah nu kuduna eta teh panjang kalah di pondok kumama teh digebuk ingat keneh panggebukna teh paranti ayeuna nakolan ka kasur pagitu tapi karena badan abdi karaos ku abdi nyeri aya dina hate mah beli galak-galak teuing tapi sagalak-galakna guru urang nepi ka ayeuna henteu tapi sagalak-galakna guru urang eta teh tandanya nya supaya urang bisa lila deui ngaji di mamak nepi ka sim kuring lancar ingat keneh deui tapi ka maca paslun alamatul bulugi nu kuduna tadi dibaca CR ieu kalah dibacana nasab atuh kuring teh eta mah lain dicepret tapi kalah bebal sia maca teh teu beunang sakali-kali di papatahan teh alamatul bulugi di alamatul balaga sia marek babalagaan inget keneh eta dina yang sim abdi lamun ayeuna ku Kiai Aji Adang mah pernah sim kuring suatu ketika ayeuna bade ngaji ka Teh Sopiani tah kumargi ngaji di Teh Sopiani teh nuju libur nya kerap deui sebutan nya kagok ye kana meujeuna kagok kumargi ngaos Teh Sopiani ayeuna nuju libur nah sim kuring buka buana mahal alaman buana mahal diurukan ku Kiai Haji Adang ramana bubun nya ramana Aujang dina Cedoh nah eta Kiai Haji Adang kayak tuhnya ibu nak kecil bu ari kangaran adakan teh sok tara para rugu ieu mah desakan pamuda we tah kumargi ayeuna guru urang geus pupus eta mah nya minimal atuh ku urang dina setiap salat atanapi saminggu sakali atanapi sabulan sakali atanapi sataun sakali ayeuna kok atuh al-Fatihan mah ulah nepi ka mohokeun kana jasa guru urang ayeuna bisa maca bisa ayeuna maca Al-Quran bisa ayeuna ngadaras nepi ka ayeuna ngajubruk madrasah aya masjid anu ayeung kieu kumargi eta teh berkat guru urang belum tentu ayeuna ari mubalik nu gede-gede ayeuna di mana-mana di agung-agung ari guru urang ayeuna sorangan disapelekeun bal-bal maraneh mah bunuh lamun ayeuna ku guru uring sanajan ayeuna anu mapatahan Sayyidina Ali ukur sahuruf ieu mama leuwih ti sahuruf ngawurukan ka urang sa Al-Qur'an bayangkeun kumaraneh jasana nah maneh pernah ayeuna maca Al-Fatihah pernah teu lamun ayeuna anu geus pernah syukur lamun anu ayeuna can pernah wayahna Al-Fatihah mah Al-Fatihah tah ayeuna guru urang kumargi mama ayeuna tos pupus minimal atuh ayeuna guru urang anu masih jumeneng sok urang agungkeun terutama ayeuna ka bapak ka pamuda lamun maneh ayeuna bari nyaba ye dangukeun bari nyaba wayahna sadikit tina ayeuna ladang kesang arente tanda jasa ayeuna ente kanu jadi guru ente ayeuna minimal atuh ente balik nyaba mere amplop atanapi mere udud supaya kengajiran tunduk atanapi ayeuna mere naon mah ulah nepi ka bisa pelekeun ayeuna belum tentu ayeuna tadi anu balik di dieu anu tadi ceramah belum tentu ayeuna ketika ayeuna urang erek tahlilan
aya anu maot nah kudu kaditu heula urang bebeja nah pasti atuh guru urang heula anu diulang teh ulah nepi ka ayeuna ari bupalik anu garerde anu pokona anu geus masyhur we tapi ka diagung-agungkeun ari guru urang bahkan ayeuna ningali eta guru urang ngalewat eta pemuda meuning kieu we ih si babawa cek aing teh padahal mah aya sopan punten eta teh guru aing mah suka sangeunep tah ayeuna ku urang dipedal-pedalkeun kagok edan Heuy ayeuna udunan cenah udunan listrik kadang eta mah sok timbulna ti ibu-ibu biasana atuh meuni mahal-mahal teuing udunan listrik teh padahal mah eta teh jam budak-budak urang kene ari ayeuna sakola miliaran gede teuing atuh atuh ratusan tepi ka digugulukeun mun bisi kumaha ih ari jang budakna jang ngaji jang bakeuleun ka akhirat jang ngadoakeun manehna ayeuna udunan listrik oge paling atuh ayeuna sabaraha kami di pasar Nabi mah 5.000 meureun tah meuning mahal-mahal teuing padahal mah leuwihan saeutik mah da moal mungkin ayeuna cek abi ge mupalig ayeuna ari mupalig nu jararauh urang ayeuna di agung-agung ari guru sorangan guru anu deukeut nepi ka ayeuna disampelekeun nepi ka ayeuna bahkan ayeuna asa teu dihargaan tah kitu kumaha ge ayeuna urang poho deui ieu intina masa